Terima kasih. Artis kita Laila sudah datang di lokasi ya. Akan menghibur semuanya. Punya siapa? Punya siapa? Kita sekerapnya. Update yang mana? Di tanggal 1 Agustus dugi ka ayeuna teh acan dugi dicoba harus update teh tuh bulu kata teuing panjang teuing di pararanjang panjang teuing saya teh dijawabna mohon teh ge Bapak RT teh manyokurkeun kengeng aya bade naros dugi dongkap di tali ditu dak tabu sabaraha ade teh tabu isa mun jadi ampun teu kabujeng mohon dikurut kabujeng Bapak RT aja tuh tadi teh ngundang abdi tadi di Bang Yukur ke teh cenah gitu ieu mah teh kabujeng tah nuhun atuh sibuk di tanggal 1 oh Akbar apa tuh pun ya sih ini panjang ya teh panjang tuh kabujeng aduh maksud nih kabujeng itu kabujeng terus sibuk-sibuk jadi artis. Kumaha mata kayak celana ge ganti-ganti tuh saminggu. Allahu Akbar. Ada kelek kumaha eta kelek sami. Aduh, kabujeng. Boga sibuk begindanya. Ieu teh kampung naon? Ieu teh perkenalkannya ieu teh kampung Panggilingan Kidul. Oh, kampung Panggilingan Kidul. Salah Masugi, Kecamatan Masugi. Alhamdulillah ya, cenanya saya teh. Alhamdulillah RT aja parantos undang abdi di Karawang tebis-tebis ka dieu. Nuhun, sorenya. Ampun. Bapak kados eta teh jabrut teh bade nyawa. Aya geus awal teh bapak kados sabar saranku kelompok nang KHBN. Nuhun ya. Bade ka lagu mah. Oh nya abdi teh ieu teh tariris ngalagu nama hoyong teh. Tapi da bade oh jaga doa ya pagitnya sok cewek nyanyi pagitu terakhirnya sok acaranya naon kita lagu nate lagu naon sudah Badan mikir heula cenah ya abdi mah hayang tumarima teh tetep hayang dipanyanyikeun Bukan kayak gitu Bapak HBN dipanyawerkeun. Oh, tidak mohon sudah kita ya. Ai Karawang mah abdi teh meleleureus lah teh, tapi dongkap kalau masuk kita jadi kieu serah. Katirisan. Aduh. Upami di cabut mobil nama itu dari suarana beranya. Punya tuh. Ya, dan ya kitu nya. Tuh Sonia. Asup tuh di. Tuh ya bedanya. Tuh, sekarang benar. Iya lancingan merasa baik kumanya. Ada iya gara-gara iya tas bu. Ada cuma tuh. Untuk asok laras aja. Laras dia aduh ampun. Eta mah di baik gitu eta. Masyaallah. Mesti apa? Minggu abdi itu ya. Kabucena. Cikalawang. Siapa tuh lagu? Oh, iya tuh cenah hoyong lagu Jaina katanya. Request lagu. Mulai ngepen pisan ka Kang Ajengan ayeuna panantos di dongkapan. Biasa sasarangan ngajengannya. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Oh, ibu-ibunya dibantu di follow-nya Kang Ajengan di YouTube-nya. Hoyong di jogedan kusaha cenah ya Jaina teh. Oh nyata ku abdi teh gaduh rancangan di dieu teh mana-mana sok Bapak Ciwong RZM terus sareng Bapak RW sareng Bapak Kadus mohon sok uang tampilkeun lagu selanjutnya China. Terima kasih kepada Buana Musik. Merdeka 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 menyawang. Besarnya terasa ya. Mana sayanya dengan tariris. Kalau kata dia
Sahur nanti yang kene bos utang serang. Mananya bos utang. Tapi normal kalau kamu itu sama bos utang.